Mangga urang kawitan wae di acara, mudah-mudahan aya dina kabarokahan, aya dina kalancaran, aya dina kasalamatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gapuraning rahayu payung agung saabadna pun satu sampurasul danget ieu di awalan ku bismillah nyebat asmaning pangeran nu maha welas tur hemat kasadaya makhluk anu kumelit di ieu jagat raya. Kalayan mundut ridho mantena dina sonten ieu sejajuk ceruk galur para luluhur kapungkur mapai carita adat budaya Sunda mangsa bihara karya cipta para bujangga Sunda sejana guar tutung usan cukup manik mustik kaning kahirupan dina pidangan siraman calon panganten anu dipalar mugia di Sunda tetep nanjeur tetep pancet napak dina kasundaan mudah pohok kana wiwitan dilali kana purwadaksina saha anu jadi cukang lantaran urang ayana gumelar di alam dunia anu langkung utami mugia lumungsur kabarokahan lumungsur kasalamatan khususna kaneng umay nirnawati anu dinten enjing baris beber layar tarik jangkar mungkas mangsa lalagasan sareng hiji jajaka pilihan nyalira anu jenengan Cep Indra Nur Hidayah mitra sadaya partosageun mangga urang kawitan sasarengan ngaoskeun basmalah bismillahirrahmanirrahim upacara adat siraman calon panganten di kawitan.
sayang, sejak bibir layar tarik jangkar, sejak ngambah kahirupan anu enggal. Mugia panjang kunjung, panjang yuswana, panjang jodohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gelis anaking, ieu obor ku apa disimpen, tapi lain ngandung harti. Doa apa pegang, insya Allah bakal tetap naprak dugi ka akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Lilin disimpen kuno jantan rahmat. Anaking cunduk kana waktuna, ninggang kana mangsana. Ieu aisan kanya ti mamah, ku mamah baris dibuka. Margi hidup ayeuna mah geus remaja putri, geus sawama. Samalah MJ hidup baris aya nu leuwih tanggung jawab. Mangga aisan dibuka. Tawis anu geulis painten ayeuna mah bak dipaskeun. Salajengna Ibu Ramana linggih dina kursi, nu geulis mayun ka Ibu Rama, lajeng calik teku mayun. Dina kasempatan ieu anu geulis bade mundut pidoa, bade mundut pangampura ti anu janten sepuh, dikawitan madep ka ingkang ibu, nyuuh dina pangkonan ingkang ibu, nyuuh nyuksruk dina pangkonanana kalayan ibuna usapan mastaka anu geulis pinuh kanyaah kadede. Urang Bandungan kedalna anu geulis mundut pidoa sareng pangampura tinu janten ibuna. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, anakku abdi dipincinta. Langkung dipayung, abdi sejangan haturkeun rabu nuhun laksana ti kabingahan. Kana kasayan anu parantos dipamarintkeun ka abdi. Ma, sadia mama anu parantos ngakandung abdi. Salami suapan sasi. Siang kaya mama tunggu sewujud kalau
masih dina pangkonan ingkang ibu urang Bandunga pangwaler tinu janten ibu. Gelis Amadi, putri mama, putri kadana mama, salarasna kasubing mama dina dangan eta, lain ku sabang kapusingna indung kanu jadi anak. Keun sagala kesalahan nu geus dipilampah ku hidup di mangsa katukang-tukang. Kumaha dihampura deui, kumaha dihampura. Nanging anu ngalantarankeun mama sedih dina dangan ieu nyaeta kaberat hate indung kanu jadi anak. Asa kamari hidupku mama disee, ditimang dewa. Kiwari mangsa ngaliwat kali kedawasa, geuning hidup geus, hidup nu mama ditimangkeun. Ayeuna parantos dewasa, parantos sawawa, mancing di lapang rumah tangga, nyukcuk galur sunah-rusuh, sampai lancang peparan agama. Sampai bangun tulis, sampai bangun dilatih takdir nu maha kuasa. Hidup bekal di lapang rumah tangga, hidup pinanti jeung cewek. Berhal anaknya, beber layar tarik jangkar, kumaha didoakan. Mugia hidup sing pinanti jeung kabacaan dunia katupakan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Rengse sungkem kanu janten ibu anu gelis cengkak bade akeup heula mangga. Salajengna anu gelis ngalih seja mundut pidua sareng pangampura ti anu janten rama nu gelis nyuuh kana pangkonan ingkang rama nyuuh nyuksruk dina pangkonan ramana musapan pinuh kadeudeut. Mangga urang Bandungan kendalna nu gelis mundut pidua sareng pangampura kana janten rama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa anu ku abdi dipihormah, langkung dipayun abdi ogas sejama haturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan karena kasayon anu parantos dipaparingkeun ka abdi. Apa sahari ieu apa anu parantos kayun ka abdi karena gabedas apa janten sudah alatan kabelaan apa kiwari cai putih cening bersih sampai herang gatining badan diluhur salsa prabu dihandap salsa kenapa abdi nana pangapunten anu sahaja ibu tina samudaya kalamatan tina samudaya samudaya rumus apa rumus abdi sering bahar ke abdi sering ngajaheun ke kana Allah mugia
masih dina panggonan Lingkang Rama urang Bandungan panggonan Nujantan Rama gelis anak jimat apa kadedeh apa dihampura pisan gelis dihampura lahir tumekaning batu dihampura kalian kawaningan kuarku estuning caangguran opat luar jalan gede Sasapua kolot naon tingaraneunana nu teu bisa ngahampura karena kesalahan anu jadi anak dina dangan ieu pagaliwonna dua rasa dina jero dada apa antara kabungah jeung kasedih ari bungahna sakolotna nu teu ngarasa bunga anu janten panutan hate bakal pinanggih jeung jodoh bakal aya nu leuwih pikanyaan gesan hirup babarengan jeung anu leuwih tanggung jawab ari sedihna meureun urang teh geulis moal bisa babarengan deui anak moal bisa ocot banyol gogonjangan suka seuri sakumaha mangsa anu katunggal tapi di dieu apa nampi karena papasten di rumah suci nampak karena kodok jeung kodar di rumah kawasa anaki aparido gelis ditinggal ku salira demi keur kabagjaan diri hidup kapayun aparido beraha anaki geura tuturkeun panutan hidup geura baktikeun diri hidup kanu jadi salaki omat anaki margi caroge teh anu perlu dipitusti kudu jadi gerha demi keur kabagjaan dina ngarumah tangga sakali deui bra anaki bra pidua apa salawasna marga gesan kabagjaan hidup utamana dina ngarumah tangga gelis bebelahan teh apa perlu hidup terang kumaha gedena kanyaah jeung kadedeh apa jeung mama moal aya tungtungna hidup kanyaah kolot lir gunung tanpa tutugan lir sagara tanpa tekan salawasna ngocor ngagolontor lir cinyusuk nu kaya saat keur leutik nyaah ku leutikna geus gede nyaah gede geus garumah tangga insya Allah apa jeung mama baris tetep nikahnya ada diri kita anaki lamun dibanding jeung kiringna Gunung Ciremai kanya apa jeung mama asal leuwih keneh gede kanya apa jeung mama leuwih anaki amanati apa jeung mama gesan hidup ngahontal kabagjaan anu hakiki bagja di dunia jeung akhirat umat ulah poho sabar wanci tetap ingat kalau nyiptakeun urang sadaya nyatana Allah Subhanahu wa taala rumasakeun urang mah teu daya teu upaya saukur mah sarta laksanakeun
naon rupa kewajiban urang rapetkeun saban wanci dina pangsujudan laksanakeun salat anu 5 waktu insyaallah kebagjaan hidup baris tina kana braha anaki braha geura ngapung ngawang-ngawang geura wujudkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah sarta geura tingkatkeun harkat jeung darajat kulawarga kuliah sing nyaah kanu leutik sing hormat ka sasama bra nugelis cengkak tidak panggonan ingkang rama pada akil heula mangga salajengna masih di kesempatan ieu tawis bakti anu janten putri ka Ibu Rama nugelis bade ngawasuh dampal sampean Ibu Rama Mama, enggak guys. Mama, Widian neng bade ngawasuh dampal sampean salira paling dia neng. Sampean iduna diangkat di luhur diangkat. Mama, Widian neng bade ngawasuh dampal sampean salira tawis bakti neng kasalira oke mudah-mudahan janten wasilah dikabulna naon rupi paniatan naon rupi cita-cita neng kapayun. Bismillahirrahmanirrahim. Indung tunggulna rahayu moal pinanggih jeung karahayuan hirupna hiji jalma tanpa ayana pangdoa tanpa ayana pangampura tinu jadi itu anaki pragelis geura kunjung anu jadi induk omat ulah munjung ka gunung munjung mah kalau jadi induk sangkan hirup pinanggih jeung nanjung teras dilap rengse diwasuh teras dilap neng teras dilap teras dikocrot kulis hawangi rengse kanjeng ibu nugelis sekali karo janten Rama apa Widian neng bade ngawasuh dampal sampean salira tawis baktina neng kasalira kalayan mudah-mudahan janten wasilah dikabulnya paniatan oge cita-cita neng kapayuna. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapa tangkalna darajat meningkat darajatna hirupna hiji jalma tanpa ayana pangdoa tanpa ayana pangampura itu jadi Bapa gelis anaki prakira puja anu jadi Bapa umat ulah muja kasagara puja mah Bapa gelis sangkan hidup pinanggi jeung hirup waluya keras gelap Rengselila di kotoran Kulisawangi. Sampean apa jeung mama dicaketkeun neng di tengah-tengah neng taarna caketkeun karena sampean apa jeung mama caketkeun sing caket karena sampean anak karena dampa sampean sing caket dua anak dampa sampean anak mamahna apa anak dua anak sok langkung caket langkung saya mulur neng sekali mulur teras so hinduki malih gitu kedalkeun dina lebet kolbu naon anu janten kahoyong hidup prak geura kedalkeun geura pundur ka Ibu Rama insyaallah Allah Subhanahu wa taala baris ngaijabah sok gelis geura sungkeun jihad pangdoa Ibu Rama tos mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngejabah naon anu janten cita-cita apa neng pinanggih jareng kemuliaan neng pinanggih sareng kebagjaan tiasa ngangkat harkat martabat kulawarga sing janten istri anu sajati istri anu raspati istri anu bakti kanu janten caroge janten istri soleha mudah-mudahan nu geulis dipaparing gundayang anu saleh sareng soleha mangga tos cekat alhamdulillah ya neng cepet ya neng geulis cepet apa mama ya cai neng tidak majiman cai tilas pangwasuh dampan sampean salira mangga apa mama geura usapkeun kana taat neng tiluan sulan mangga sasarangan apa mama bismillahirrahmanirrahim ya cai jimat sing manggung barokah keur kabagjaan garis alhamdulillah acara harus orang sering Oke, kedua di keluarga sadayanya
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nugelis ngadeg Ibu Ramana sami ngaradeg kiluan anak ngadeg. Mayun kadieu. Bapak bade naros ke Neng. Neng, kapungkur nuju alit sok digandong ku apa? Sok. Apa masih kiat digandong? Iya, insyaallah. Neng ayo digandong deh. Ayo, bicara Pak. Wah. Ramana bade ngagandong Nugelis gandongan pamungkas. Tadi ibuna Aisyah pamungkas. Wadi Aisyah ku mamanya tak digandong ke etang-etang pangeling-eling mangsa nuju alit Neng. Neng pada digandong anu pamungkas pada menuju tempat siraman. Mangga ke di mana poenya sok cepat poe lah budakna. Bismillahirrahmanirrahim. Neng pada digandong ku ramana atuh ibuna ngambil ngajari bos hari ini pemakai mangga ada kita mangga ini kantongnya bayangkan nih menuju alit di kantong apa dugi ke tempat siraman Neng dicalikeun dina tempat anu parantos dicalikeun. Kadieu apana sareng mamana di bekal. Saparantos dugi ke tempat siraman kalayan disaksi ku para kulawarga anu sakiseurna Nugelis baris disiram ku cai kembang 7 rupi dicampur cai kahuripan oge dicampur ku cai doa kucuran anu munggaran pada dikucurkeun ku anu jantan ramana dikawitan ku ramana 3 kucuran apa maka pandangan Neng kieu angkat tah geura tampilnya cai doa di apa bismillah apa bismillahirrahmanirrahim ramana pada ngucurkeun ieu cai cikahuripan sangka Nugelis hirup sareng huripna 2 3 mangga rengse anu jeneng Rama teras ibuna mangga
salajengna diaturana Ibu Mimi yang istri disebutnya Mimi di dia melantunnya pohon yang istri pada doa kanu gelis giring bingah oge atur nuhun yang istri lajeng Bapak Lalang yang pameget bangga diaturanan yang pameget segera tampi gelis kadeudeung kanyaan doa dinu janten eyang ya Rasul salam aturana yang pameget terus diaturana Mama Bekasi Mama Bekasi ayah oh agak diaturanan mamahna di Bekasi segera tapi diaturanan salajengna teteh Ani teteh Adi mangga anu bade ngalebetan panguripna mangga teteh gelis giring bingan judul doa kasalia mugia ginanjar kalau jenengan lajeng Ibi Ida maka Ida atur nuhun Bi Ida lajeng uang pepen uang pamaget abah istri uang istri mohon atur nuhun uang pepen teraskeun ka Wantar Rabbana ya Rabbana nuhun ka Wantar diaturanan salajengna Watati bernuhun
Kokom. Pilih aya nu kalangkung. Aya Bapak mohon maka. Pik ucapkeun asmana Maka diaturanan Bapak Pepe kebayun. Oh, namanya benten dua istri tadinya. Bapak kita ya. Maka sepuh kebayun nya. Doa di anu janten ulah iblis geratampi mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun Bapak Pepe. Maka diaturanan ulah anu di calon pemerintah. Bapak Tapi mohon uak deh ya guys. Ayah kene uak disajan maka diaturan untuk ajar uana ya jadi wantar mohon maka nuhun Bapak. Mudah-mudahan ieu kucuran cai jika uripan ieu sing ageng mangpaatna kanggo kabagjaan anu geulis. Mangga Bapak Kadus. Hah? Di Cirebon. Mohon. Mangga mohon pada ngucurkeun ieu cai kahuripan kucuran doa di Bapak di Cirebon. Mohon. Alhamdulillah hatur nuhun. Mudah-mudahan doana sing dijabah Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun Bapak mohon. Kalajengna ramana kapayun deui Neng ngadeg Bapak Palidia Neng ibuna di Pengkar Mai payun-payun sang apa Neng papayun-payun. Nah ibuna di Pengkar ngapi apa kucurkeun cai abdas silokana sakumaha amanat kanggo abdas kanggo wudu sakumaha amanat gesan kabagjaan hidup kapayuna ulah hilap ngalakonan ibadah utamina salat anu 5 waktu.
neangakeun kapercantenan saurna teh margi aya dicampur cik kahuripan biasa dianggo kuno sanes ieu lalagungan cai aya peryogi anu percanten utamina anu keneh masih kena lalagasan anu tos rumah tangga oge biasa kanggo kabarokahan dina rumah tangga biasa disiuk anu lalagasan main calon baris enggak kayak jodohna margi ye cai barokah maka salajengna neng calik deui bade disun heula ku ibuna sawaramana sun pamungkas atos ibu ieu tilas pangibatannya seueur gegeuleuhna kapotorna nya bade dipiceun bios kan bade piceun halangan harungan anu geulis kanggo kapayuna dina rumah tangga margi tilas piceun kapotor bade dipiceun mudah-mudahan aya nu peryogi nu mulungnya aya nu mulung mah bios Pak sok ngadep neng na gulungkeun neng sinyangna alungkeun sing tebih ka pengkernya mangga ke heula sok neng na ieu si janggo teh bade dipiceun aya ku neng mah nya bade dimangpaatkeun kudu sanes mangga moal janten masalah margi ieu sinyang ngan kapercantenan hubungan naik nembe parantos piceun kokotornya mangker neng miceun oge kapengker sing tebih nya sing tebih alungkeun sing tebih bisa bismillah kaditu tuh neng itu sing tebih ya oh oke 1, 2, 3 ya so sing barokah kemana aya neng artos mobil ke kumurang kali sok canak cai artosna alungkeun neng ulah nu dina dus mah lung awurkeun tah pilih bade tabihan ku mamahna mangga apana bade ngawurkeun tuh urang kali aya ke cenah bade nyanak heula ulung tong mengker ieu mah tong mengker ke ieu mah urang amankeun bisa nyanak Oke, mama anak nuju nyadak heula cenanya nomor terpi. Air ti mama anak mah wios ku sepuh oge di pulungna. Di mama anak mah wios ku sepuhna oge nya, ku sepuh ge dan di sepuhna ai tadi mah kaumuran kali urang saya mah. Mama anak main calo olahraga kumaha ijing mah. Bade ibu. Bade nyawer. Aya jangan kerja canak. Hah? Anjing bae, mohon. Anjing bae cenah anjing deui nya. Geurah ngadoa bae ke wengi sing seueur kae anjing kae saweranana. Palawargi sadaya rupina sakumaha doa-doa kanggo Neng Umay Nirnawati dina bade ngarumah tanggana sareng Cek Indra Nur Hidayat. Mudah-mudahan sakumaha doa urang sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Diijabah tiasa kenging kabagjaan sakumaha doa anu parantos dikedakeun mudah-mudahan dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh sim kuring sarombongan di rombongan Sekar Gumiwang
anu alamatna di Desa Pawenang, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, gawe bareng sareng Ayu Bening Salon. Alhamdulillah parantos tiasa ngalaksanakeun sakumaha pamundutna Neng Umay oge Ibu Ramana. Hapunten tina sagala rupi kakiranganana ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ayah nu perjogi cai maka kayaknya cai barokah ini mah alhamdulillah. Sok meh palinternya usahakeun kana lain. Cai kahuripan nya. Mas keren, keren. Hari tahu